Cuk. Abang makan jaketnya. Aneh aing. Naon tua? Ekspresi nanti tidak berubah. Ayo Akin. Heran aing mah. Kan banget ucup manggas diciptakeun kieu teh dituna atuh. Siapa itu irung liangan, lain liangan, tulangan, liang unggul hidung siapa kan? Baluk naon isi ya? Tengarti aing mah. Nya tua tok kitu-kitu teh ka ucup teh wa. Terus teh bisa ekspresi lain jika aing cuk. Aing mendang ngomong teh bibir teh gerak sia teh kunyuk, mata kucap kicep. Siapa kan jika kitu bae aing kan? Heran aing mah. Malah meni jahat ngeledek teh juga kitu-kitu teuing. Ting makhluk naon siapa? Awak jeung leungeun mangrupa jelema. We beungeut jika kitu teh bisa ekspresinya teh hayu bae kitu aing mah heran. Gegabah semua mah. Ucup malakar di negara Amarta mah primadona kieu ge. Kan saprak turun ke alam dunia we banget ucup teh jieu kieu. Banget na we hungkul nu bodas teh. Beung anggar hideung. Heran ucup ge wa. Gara Amarta juga nu kenal teh kasih Semar sia teh. Atunya duka teuing wa. Saha si Semar deh katanya nyaho atuh. Tokoh wayang terkenal di dia make head. Da negara Amarta teh lega atuh wa. Udah baik mah cicingnya di kerajaan, di keraton. Si Semar meureun rakyat biasa atuh. Cur sia rakyat biasa sengkelang ku saktina itu si Semar teh. Gegabah sih wa kana kieu ge.